Wah, kira-kira aya teh teu naonan kumaha we adulana mun di sagala digeugeureukeun teuing geureuna ge. Eta nu pasebut tarik jagreng Carita na mau ngalengkah, aing ngalengkah henteu. Geus kararumpul sararea. parantos. Syukur Sadayana ge kempel kulan para putra. Kade bisi bebekelan beak Ya, kade tes sajen. sasajen ulah waka diganggu Ya, babakti heula nanaon dia. kupat leupet tangtang angin jeung sajabana Bubuahan surutu menyan kade. urang mipit amit ngalak mentah heula kanu ngageugeuh di luhur gunung dina dadatar dina gawir na siracai kade teh aya nu ngageugeuhna Aya nu bogana. cing kira-kira cek Aswatama anu ngageugeuh di luhur gunung naon tangkal kai nu pangluhurna eta mah tutuwuhan atuh Dia mah gaib. nu gaib Anu di luhur gunung cing teh kaswatama naon. cek Aswatama naon nya nyangakeun we atuh suung teu aya deui anu aya di luhur gunung teu aya deui naon nya teu aya deui heuh naon disebut teu aya deui beureun eueuh mun teu rame pisan tah kitu nu matak ulah wani-wani ngabodor teh sakira-kira na urang moal matak pikasirieun moal matak jegur ulah diomongkeun era numutkeun kapercayaan karuhun ama baheula cenah nu linggih di luhur gunung teh Prabu Kunjung Putih. Oh, putih. Kunjung Putih mah eta dina bak catur. Kuncung. Nu dina datar, nu dina rupa-rupa nu matak dina lebah dia eta teh kaagungan Allah wungkul kade. Priatna jeung hati-hati. Kade. Wonten ningalas pringgan dingat salah. Wonten ningalas pringgan dingat salah Kurawa samia pada merbayaksa Aswatama Jayarata Citra Yuda Citra Somat Citraksi di sesepuhan Kursidruna kairing para prajurit oge anjing gede anjing leutik anu parantos jadi ahli lebet kaleuweung pikeun bubujengna ieu para Kurawa ngandika sato naon wae kinten-kintenna ama sato naon ieu teh sato naon ieu teh dah sato lomong tapi leheung da mah pikasirieun tak kitu mah nunjang meusan rada nyari saeutik Aya wae. naon bae sabab cenah anu pangheulana kapanggih jeung pangheulana beunang teh ta eta yen mah utamana mah Bagong Eta pangeurana nu katewak. meureun sararea apa kajadian di nagara Astina aduh hareng-heng ku dedengean rupa-rupa kajadian Burukan teh usum halodo loba kajadian kahuruan
usum hujan loba banjir jeung longsor candi tema ayeuna make jeung aya gempa bumi 8,8 skala Richter jelegur omak tsunami lain sutu meureun aku mah aing we sabaraha urang anu korban puluhan ribu pabalatak patulayah lir pinang hurang nu kalengitan anak anu kalengitan bapak dulur kulawarga pamajikan nini aki salaki heung hartabana anu pangkarunyana pisan mah eta nu katatang kateteng neangan bensin kulawarga bensin naon bensin gas bensin naon gitu aya nu neangan kaleci di mana di Rancakole lain di Rancakole di Aceh di Nangru Aceh Darussalam ta eta Sarambi Mekah tuh tak kuhal sakitu ieu di nagara astina ku ayana kajadian sarupa kitu teh nya ceuk paranormal akhir tahun bakal kiamat kiamat leutik kiamat kecil lain eta waspadanya paranormal waspada keneh Allah nah hor pangeran mah Allah mah ngabejaan ti baheula yen ieu teh dunya teh panggung sanewara disebut kiamat ubro kitu aya kiamat gede aya kiamat leutik sidik geus dijanjikeun ku pangeran ieu dunya teh bakal ki Udin kiamat. Oh ya. Ngamana karep atuh ngomong deh. Bae ngatuh. Tuh kiamat kecil ya teh. Jadi ieu teh kejadian gempa bumi anu sarupa kitu teh disebut teh kiamat ketos. Kecil. Oh leres. Kiamat cetek karek sakitu tak malahan disebutna oge ieu teh kiamat nasi goreng nasional aya ngebenture aing duh gitu. Nah dina lebah dieu di alun-alun nagara teh kudu ditumalan ku sasatohan anu aya di alas Brenggan tinggal salah. Eta panyarang teh naon sabab bisa hina rupa-rupa kejadian rupa-rupa penyakit di negara asina tapi tetap di negara asina teh kudu ditumalan ku satu-satu nu aja di alas Brenggan tinggal salah. Untung OJK ada acara-acara gitu. Mandiri mang mahirup hayang maju mah teh mongkeun ciri nu mandiri grepek itu tah dina lebah dia hayu urang apruk mimiti anjing abuskeun ka leuweung engke di mana-mana anjing geus disararada geus ragek nanakeun aya nah sadiakeun ti beulah tonggoh aswatama nyadiakeun panah gonewa atawa bedog tumak ke di mana-mana anjing ragek ti lebak sabab manggeus nitah si Surai ti si Muncang jeung si Bengkung ngasruk abus ka leuweung siatop si Kastop belah wetan kade bisi salah newak anu di udag bagong der si Kastop ditewak gitu wayahna giringkeun ti lebak giringkeun ti lebak siap anjing petingan keluarkeun utamana anjing herder anjing bulldog Doberman anjing buntung anjing suana cing kira-kirana anjing nu mana ta anu disebut mana nu bakal alus marona ya anu bakal alus marona mah deui anjing hirup we dan upaya mah bisa alus bener pisan bener teteh bener tepat alus teh mah bener
itu anu bakal tarik ngegehna anjing nuhun tuan beres pisan teh itu Saya abdi lah kerja. Ya mah banyak kawinan datang. Dikukuri bertahuman. Semua nur rakyat pisang sayangku bersama-sama. Silayat jasa sembah kapi acuran Diterima. saya tambah mengempang teh. Teu bosen maneh ngapoengan heureuy ya pagawean teh. aduh nggak make bosen Kebang berangkeun Kang gitu lah. aduh ngabang berangkeun kabingung ya abdi cek ulan nya Ulah cara seperti bahasa datang kuma karena maneh milu kahareup ampir kajejeg. lumawi ulan Ulah disiar teuing picilakaeun teh. harita pamiti aya anomanya aduh Silakan. abdi untung teh dicanak ku anoman ti luhur nya Lumata cik ulah balangah oge. dupi anggada ka mana Bula kidul. Geus pada dinyiapkeun pasukan sewang-sewangan. Lain kompak eleh. mun pangwarahkeun anggada Naon? Kejadi waras. abeh tiasa ngapung Hus. Rewas Aiteun sok diheureuyan wae. bebarengan nu ngapoe jeung monyet rewas ya banyak roh Oh pasti. Unggah ngabrewek eta geus halisna ka luhur aing meringkak teh bulu punuk teh meninggalina tini cenah Mari-marina talisna teh. Wah, sia teh bawa. sembah kapiatur kulan Ayeuna Diuk, umpan diuk, teh diuk, diuk, cungkeun diuk. curug we. sah anu bade majang dinten ieu Gusti Rama langsung. Gusti Rama Iya. beres manahna maju Jika nemukeun ali we. mudah-mudahan ya si Ramo dikaluhurkeun leuheung lamun make ali mah teu Dialian ku areuy hui. ampun nasib Coba aing geus heureui teh sia. Ai geus karolot ke heureuy. ieu langan belah dia cangkeu pisan mah Rematik ongko teh teh. Wah, sia. hapunten anu manah da teu kieu atuh stres kuring teh jeung harapan perang mah Ya. Baik, Bang berangkeun. hapunten anu man Iya. Wayahna we cepot. Dawala. ulah kumaha ulah
maneh poe ieu mah ulah maju ka hareup ah. Sok newo-newo kamari ge. Ngagokan. Ai kaula rek diteungel musuh, kakara nyalukan ka kaula teu puguh kaula ka teungel. Aduh, apunten ya basa kamari teh ya. Iya. Nuhun ah. Nya, Ai pagawean newakan anu geus leuleus maneh mah. abeh katinggali kudunungan. Abeh katinggali kudunungan sumanget. Tapi ku anu mah udah bejakeun deui era. Oh, teteh ulah, teteh pengecut jiwa kitu teh. Nu jagjag nu mawa pakarang wani mah ka hareup. Ye, da uprana aing mah. Sakitu ge ngabantu. Ieu mah aya geus perang indit ka tengah neangan pakarang-pakarang anu Leupas ti leungeuna. ye jualeun. Di kilo kemudian apa? Masa depan tingali. Cerah teteh euy. Ulah lain kakapikeun. Ulah aya lain ka kapicieun urang teh engke teh sugane boga tanah nyieun museum. Tuh, Benar. Kan baik. Tongahina sia ka monyet. Pecakan we ku maneh. Jelema mah di PHP-an semen deuleu. Sok dicengcangkeun tapi monyet patara. Can aya hiji kejadian monyet beuki semen. Oh, jujur monyet. Jujur deuleu. anu mata kemang ngabangun teh ditah monyet. Nitah monyet, can aya hiji kejadian monyet beuki aspal. Aduh, Benar dah Kang. Tak kitu bejakeun ka bapa maneh. nuhun. Doakeun Gusti Rama bade majeng ka medan Danaraga. Percanten ulan. Salah mau pahili jeung bener. Ta eta. Nya. Nah, da kaos ge tara pahili jeung kolor. Teuing ah. Ayo mau ngajawab begini juga. Tak kitu. Awas, priat jeung hati-hati. Kaula dek naliti musuh karek nepi ka mana ayeuna. Sae. Siap. Sepanjang orang gumelar ulah benar nyai mutung tutunya siang nu goreng mah Pak Haji Sidik perlu dising. Dari mana dek? Aduh. Mainan makasih berdemonstrasi gitu ya. Aduh. Bakatingku suka jeung bakatingku sono hirup patepung jehe gitu. Jeung dulur-dulur uing anu keur nonton TPI. Numawi setiap malam minggu di TPI ada wayang golek. TPI ini sudah bisa mengangkat harkat derajat kesenian budaya tradisi. Sebab martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusak bangsanya. Terima kasih TPI. Semoga jaya di udara. Amin. Amin. Ya Kang. Betul deh. Ini kan keadaan di hutan ceritanya. Sebab ini anak Raden Bangbang Jaya Sumpena mau ketemu bapaknya. Bapaknya yang bernama Malih. Lain Gatot Kaca. Oh iya. Gatot Kaca itu kan putra Bima. Iya. Bima itu kan anaknya Pandu. Pandu itu kan anaknya Abiasa. Abiasa kan anaknya Palasara. Palasara anaknya Palasari. Ya, sianya teh. Saya mah apal karena sejarah, Kang. Iya. Apal karena babon. Makanya Den harus tahu nanti di Pusir Dayeuh Amarta, di Pusir Dayeuh Pringgandani, di kota Pringgandani, di kota Amarta teh banyak itu, banyak ini, banyak kendaraan dan sebagainya. Dan banyak beliun.
banyak kahayang. umat Aden mang di mana wangsul ke negara reng sejajab hidup mang teh hayang dibawakan oleh-oleh dipangmelikeun oleh-oleh ku Aden teu pira mang teh pangmelikeun padudan. Mudah-mudahan we atuh paman asyik moal digenggereuhkeun urang ku urang amarta dumeh rupa kieu moal atukeun bae nu ngagenggereuhkeun mah heuh aya naon dana aduh ampun lah aya kitu na kedulur teh lah coba kenalah tenang soal tenang mahona ketua aduh ya siapa aples ai rupa aples teh ka maneh ai ngomong ka uing kinten-kintenna bakal nampi ka kaula Kangjeng Rama margi kitu riwayatna cenah dina waktos ngelahirkeun kaula oge ka kandungan teh dirasiahkeun ku Kangjeng Eyang ti nagara da teu uningaeun Kangjeng Rama mah wireh Kangjeng Ibu teh ka kandungan leres tuang Eyang teh sieun leungiteun turunan sieun pareup ieu sieun teu aya anu neraskeun nagara kapaur teh nu mawi dirasiahkeun ayeuna hidup palai uninga di tuang Rama nya panginten tuang Eyang teh eleh deet tuang Eyang ngelehan anjeun dugi kang ngarusiahkeun yen hidup teh kitu yen tuang Rama teh di anu sareng tuang Eyang istri teh di anu sareng tuang deui Sarang tuang di nata teh itu nu mawi dina lerasan dia Aden keun emang anu bakal ngababarkeun riwayat ti kawit dugi ka wakasana mah di mana hidup parantos tepang sareng tuang Rama kitu tah Aden Salo timala nuhun paman keur makasep tarah jago tamah sopan aya ku nurut jupu luyu jeung kalakuan kakasina ge Bambang Jaya Sumpena nya dah-dahane kasep dupi Kangjeng Rama Gatot Kaca teh ramana Gatot Kaca teh Bima rakana Bima teh Yudhistira rayina Bima kakasihna Arjuna rayina Arjuna eta Kemar dua saha Atang sareng Ating naon ari Akang naon rayina Arjuna adenya Arjuna itu bukan Atang dan Ating tapi Nakula dan Sadewa. Nakula Sadewa itu setelah besar waktu kecil nama Atang Ating. Oh percanten kalau gitu mah tak eta Nakula Sadewa kakasihna tak Ari Pandawa masuk dituturkeun pawongan Daraden Gatot Kaca kapungkur ngiring saemara di nagara Tirtadahana teh sareng pawongan kakasihna teh Astrajingga sareng Dawala ai bapakna Astrajingga ngaranna teh Semprot dasana Semprot saha Semar mah ayeuna geus gede da keur leutik nama kasemprot teh percanten gitu. Tatuang Eyang anu ti ibuna Raden Gatot Kaca mah Eyang istri ngaranna teh Arimbi hor dasanes Arimbi saha Maageng so teh Bareto ayeuna mah Arimbi oh percanten Maageng di Bogor karunya jadi rana teh kolote teh cing jag cing sehat Maageng amin panjang yuswa ai rayina Arimi rayina tuang Eyang kakasihna teh eta
Parbakesa sanes Jajang Sari jadi mah eta mah toko besi percanten atuh ari Pak Haji Sidik naonan nabi mah tak Pak Haji Sidik teh tatangina Bapak Gubernur kitu ngan kahalangan ku 3.000 imah percanten atuh pami kitu tak kitu dina zaman kiwari mah jelema teh jog percaya we mung mikir nya lain meninggal sakolepat akang eta mah mamun kapareumpeunnan teh hebat anoman belesat teh lamun aka bisa ngapung dek naon dah genahna ka bina-bina cuy awak genah segala lamun dewek bisa ngapung teh cita-cita teh dek beunghar naon patulah patalina bisa ngapung pasti saya kalau bisa terbang pasti saya akan kaya. Bagaimana kayaknya? Bagaimana? Jadi ke pasar teh mau amaan duit teh mau karunge belenyeng ka luhur. Aya nu dagang buah teh handap. Sorot. Blus belenyeng deui ka itu. Pek pikir. Pasti dewek akan jadi orang buburingkalan. Dina rezeki mah. Jadi orang beberapa kita ngomong nepi ka dicampur aduk gitu ya nu penting wadek komunikatif Pak yang genaon dinya dewek mah keur ngadoa mudah-mudahan dunungan urang cing bungsur bangsar Gusti Rama langsung berangkat ke Medan Danalaga sekarang Pak doanya Pak jang betul sekali ya misi aya tah urang latihan heula nyong latihan kayaknya ngajak-jagkeun atuh ngajak-jagkeun tuur oke silakan yang kesenian tradisi itu banyak banyak di Jawa Barat ya ada calung degung, ada reog degung cianyuran pencaksilat teh Kang lumayan wah ulah lalawora seni bela diri atuh eta dari pencaksilat mah komo tama bela diri ongko olahraga ongko tuh senina aya nya da kolot-kolot anu sok silat mah baheula euy aing ngadenget teretet tarompet teh ngadeg-deg tuurna teh la ilaha illallah kamari aki-aki keur cicing dina kuta ngadenget tarompet teretet jepepeng teh naon akang heuh naon jepepeng teh ngaleper ditanya teh ku dewek aki teh naon ngadangu tarompet paling ge lain lapar goblok jauh-jauh si orang salatri meureun salatri ka jepepeng cingah tak kitu euy sae kan nah urang lestarikeun ieu TPI kita itu harus bangga TPI sekarang melestarikan seni budaya kita seni tradisional betul cek aing oge akan menggali seni yang sudah hilang memperkenalkan seni tarompet seni pencaksilat betul wayang golek ingat cing kajayur prung kaya padingdung tuh bereset Allah beres cing mental lagu polos tomo
Polastomo kan. Yur Polostomo Yur sangakeun ka orang Jawa Barat Banten Banten. Betul. Laras sangakeun kayaknya. Ulang Jawa Barat. ka orang-orang Sunda nu di Jawa Tengah Ya. nu di Jawa Timur Di Jakarta. nu di Jakarta Nu di Bengkulu. anu di Bengkulu Kalimantan. anu nuju transmigrasi di Kalimantan Betul. anu wah di mana-mana setel TPI wayang golek Wayang golek. Hehehe. Anu di Jelekong alah anu di Cimuncang teu kantun Anu di Jono. aduh nu di Jono Pak Haji Sidik yeuh Ya. heeh Wilujeng. sabab urang Cimuncang mah osok ngadengkeun wae nyaeta wayang logek hayang jagong sok nya Saloyong. Daun teteh. can gogoleran mah can puas ya ka aing teh Can nyiksa teh nemen-nemen teuing jidik nyaho aing gegeran dewek mah tong boro mah jeung ada trompet aya telakson di jalan giga keur tibra teh keur kieu na kursi teh jeung si cangkir Ai teh. yo tidid joki teh rasaan teh trompet siap wah salah goblok Iya tadi TPI kuyu. ieu teh di TPI didengar sama pemirsa Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Jangan macem-macem, banyak orang-orang seniman yang tahu. Soraan aing mah. Syarikaya kemang laja kemang bonteng di astana. Gandrung. Bodoh. Paksakeun wae. Siap. Eta bagus. Ya. Woi. Pugu da ing telang layangan kabur.
Hei, musik, kita berlatih. Musik. Musik dipiting. Gas. Sakit itu kesalahan para pemirsa di sana. Hari geus ditinggalkeun di imah da pasea wae jeung anak kucing. Pikeun atuh ka indung. Bayangkeun kumaneh jeung tibatan aing mamawa lomari. Mending anak serangannya. Apa tak naon bikeun ka indungna? Kanu wajibna. Apan indungna teh maot. Da kunaon maot mah? Keur ngaramet Nah, wake ngaramet wake maut. digemrong lentah. Digemrong lentah kumaha? Itu teh jeung maut ku lentah. Aya 17 melentah ngagemrong dina bobogaanana. Didudutan teh ku aing. Kumaha? Ceplok ke lentah mun marontok teh. Mun gareunutnya. Pemajikan aing nepi ka teu eling meureunan beak betih. Disedot mun ku lentah. Dina bobogaanana mangkaning meuni numpuk teh. Aduh, paingan. Marukana guha meureun teh. Murukan saung meureun. Ceplok ke didudutan ku aing. Aing geus kitu. Aing nu ka-18 didudut teh hese. Pageuh. Keureut teh ku aing teh. Kumaha aing geus dikeureut. Aing jerit teh pamajikan aing, goblok eta mah lain lentah goblok. Da jiga pisan gininya. Eta geneuk-geneukna. Keur mah di luhurna jiga ranca. Lain kabina-bina maot teh teu munasabah. Abah, Naon? ayo orang teh dek ke mana, Bah? Dek usaha. Usaha naon? Teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang menyahoni narima gaji. Jang maraban silai. Hari emak ke mana, Bah? Emak ke mana? Pan maot. Lagi. Ayo maot teh naon? Ayo maot teh naon? Maot teh dicana ku Allah. Di talete. Oh jadi Allah bogoheun ka emak. Sia mah Kalau teh bandar bawang. abong bebenyit. Abong budak.
Allah teh nu kagungan urang nu nyieun urang teh hirup dimaotkeun deui ke dihirupkeun deui di ditu itu eta teh heeh wanita lete da budak urang ka Allah atuh yeuh aduh dek naon urang nepungan emak emangna Allah teh eta teh supir angkot merukan Ya, ku teh. merukan kuwu berarti ai harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna udah Allah teh copet ya sia teh kabina-bina teuing merukan si Ius alah ampun Ari harita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge coba ting menya si Allah butuh tempe gengge oh gengge juga aing tempe alah ada budak abah naon ujang hayang disunatan abah karunya teh anak heeh ke geus boga duit nah dari sunatan mah lain ku duit ku peso apaan eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan Raji sunat deh ku abah keretna atuh tong nitah batur teu bisa jampena diajar geus gede kitu Allah kabecus nah abong bebenyit ya jelema di dunya teh geus kabagean masing-masing ahlina masing-masing aya anu ahli nyunatan ahli seni polisi tangtara petani tukang tani supir eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea pada boga keahlian anu ngawarung anu dagang nu meuli tak kitu hirup kumuh di dunya teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea pada boga keahlian kudu boga-boga kudu masing-masing boga keahlian iya anu mangpaat itu abah naon hayang disunatan abah buru-buru heeh engke tenang geus boga duit gede ya nyongkeun ka pajak dia ayo wae cenah ujang maneh mah can disunatan teu meunang maca Quran teu menang ngaji can disunatan wah menang ka masjid cuk saha teh cek sa diajar mah keun bae can disunatan oge da budak ieu kudaek lagi untung apaan maca Quran mah kudu abdas heula cenah da heeh ada rek ablas heula dek henteu nu penting mah diajar diajar padahal teu bisa kudaek lagi untung ai diajar mah hah iya enggeus eta ge diajar alif ba ta sa jim ha ho cageunih eta gini bisa teteh huruf hijaiyahnya iya heeh dasar alif ba ta sa hai alif teh bisa dibaca a bisa dibaca i bisa dibaca u Allah alif teh iya sugana pi ustad gara sok ku abah bacana ejah alif jabar a alif jri alif psu a i u tak itu tak kitu eta pinter budak Ustad Ayubeun dah ya sugana heeh alif naon be teh alif jri alif jabar a alif psu i a u itu sakitu ge bisa dibacaan bisa dibacain bisa dibacaun Allah eta budak heeh lamun hayang in bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun seperti alif nun mati jabaran oh eta geus kadinya budak atau alif tangwin jabaran alif tangwin jrin alif
tangwin PS un anturkeun Ani Nun heeh ulah dibawa ngalonye budak teh sugan we jadi lebe dibawa ngalonyeng ayahan teh aya alif nying harapan nun model alif nun mati jabar an sok abah diajar sok diajar alif nun mati katabrak si belehug itu katabrak dari anak asing nepi ka kokosehan karunya Bapak Ujang ngalonyeng B tangwin jabar ban B tangwin JR bin B tangwin PS bun bantingkeun ban bin bu ban bin bun heeh bener meni awam pisan kana agama B jabar ba B JR B B Facebook bakakak babi bu tidak pisan dasar kolot belegug tak itu apa naon ujang hayang motor ba naon ujang hayang motor wah sia mulai lain can wayah kudu boga SIM kudu geus dewasa geus umur 18 tahun 17 karege can sawawa maneh teh karege 6 tahun hayang motor abah aduh tak keke gableg duit di mana ngiridit abah coba wah teu gableg uang muka tak ngiri dia buru-buru abah kudu boga kartu kulawarga pan aya di abah kartu gaple si goblok Wah menang abah buru-buru hayang motor abah kudu boga sia teh di ku keke aing oge teh di baju borora meuli motor buru-buru abah naon teh sia murucut kapan tita tadi aing hayang motor teh lain dibawa ke WC hayang modal budak teh meureunnya lain nah eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh iya beteng uing ngiridit nyalingit alah delep tongong aing kapodola geus bararesih apan meureunnan moal ditegor teuing ku dunungan nyamoa da fungsi nage pan babaresih bibi Gusti Nu Maha Agung eta aya tamu bieu meuni kasep saha bibi kakasihna Arjuna namina teh bieu ngaliwat ka hareupeun bibi meuni seungit teh lisahna bari emut kanyut teh ieu meureun anu disebut lisah sawarga teh katena da seungit ge benten atuh alus laur hade tangtung teh eta gelenyung kumis ngejepret jepret kulit modal panon cureuleup persis kumis abdi awak nepi ka bitaeun amis mun aing boga salaki cara kitu wah moal kaluar 3 tahun mati kamar keluar mawa anak we teh jero ngapoe cerek dijengkek gitu moal cenah nuang bawang bisa bau kelek hebat pisannya juragan Arjuna kasepna da menak ongko atuh alhamdulillah aing digawe di dieu teh ayeuna mah jadi kabawa beunghar nya atuh make kabeuli pelenis kabeuli HP nyo eta perhiasan duh heeh angean make bisa Facebookan non teh ayeuna mah aduh saprak boga BBN saprak boga BlackBerry heeh marukana teh unggah peuting aing mah dah naon kabeuli mio lumayan ayeuna mah alus katungtungnakeun beunghar katungtungnakeun aing teh ayeuna mah maut nyerek ka puhu asa alus kakolotnakeun rezeki teh teh nyaho berita luar negeri tina Indovision aduh marukana teu canggih di imah aing ayeuna lain ku sagala sagala rupiah oge ku duit ku sagala boga ayeuna mah heeh kari ibadahna kari daek salat bodoh eta mah
ulah tinggal Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung lamun ingat ka baheula bayangkeun ingat ka baheula kumaha ari bibi sangsara ti bubudak prihatin ti leuletik murku sunu ti lelemut oh bibi teh awak begang baheula mah bari jeung teu nyaho di rupa bapa da kunaon mah kitu apa rupa bapak pada eta cenah keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa teh maot oh tuang rama teh keur nanggung bawang ka dupa kereta api oh keur moe bawang cenah mah muntas dina rel aya kereta api morokan aya nu rek aya nu meuli moro ngajanteng we teu nyingkah bener teh ai sugan teh cenah sireum teh da puguh subuh meureun ada subuh poe kongkong morokan teh kan tegulak kitu teh sangsara dikukut cenah baheula teh aduh ku Pak RW ai Pak RW seueur putrana aing teh kausir ai hayang boga duit teh ini teh umur 8 tahun teh aing teh geus kabur Allah ka mana ini ka kota Brebes aing teh dina parapatan dina lampu merah ngadon jadi pengamen jalanan oh maksudna pada aya mobil eureun kakara menang duit kencring bari nyanyi Iwa PY oh. Jadi penyanyi jalanan benernya bari PHP-keun beteung teh bayangkeun balik baheula teh ka pamulihan jauh teh nya tebih atuh aya teh Brebes kumaha teh ai balik teh aing teh baheula teh kaburitan Allah da eta ai di tengah jalan bari jeung jauh ka dieu heeh tetewang alah umur 8 tahun aing teh aya nu mawa ka tengah sawah dina tumpukan jarami aing diperkosa nah nasiban nepi ka kitu umur 8 tahun teh aing teh geus blong geus eueuh reman lamun angeun mah geus teu mirasa benernya tengah jadi janino nya geus eueuh gagawetan nu matak ayeuna ari init-initan nempo jarami numpuk teh mun digebeg trauma meureun trauma teh bener umur 15 tahun sapeting teh kulimaan aing teh heeh ajan payu situ umur 20 tahun ka dieu mah aing jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak tina katumanan gitu tina katumanan tadina da eta we ayi eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh kana hulu teh nih mun ngaroko mah kecanduan gitu kabeneran harita teh aya nu nawaran aing teh cenah digawe ka itu ka Singapura Allah jadi TKW nya leuh menang 2 bulan di Singapura di Malaysia oh di Malaysia kantos heeh fungsi pangalaman tuluy aing digawe ka itu ka Saudi Arabia oh kantos ka Arab di Jeddah di ditu teh lumayan bilu ngahajikeun umroh oge ada bag hajah kecil kieu ge hajah aing teh hajah kecil kungsi kungsi umroh sekalian aing sugan teh di Arab mah jelema teh saroleh we kabeh nah kumaha kitu bi aing diperkosa di ku urang Arab diperkosa untung di dieuna tuman diperkosa kumaha eta teh maka diperkosa eta mah urang Arab awakna teh jangkung teh aing teh samet susuna udah jararangkung samet dadana jararangkung urang Arab jaba ti jangkung teh eta Gusti awakna naon aing teh keur ngepel harita teh durug-durug teh di pangku aing kudunungan dibawa ke tempat tidur aing teh sapanjang di pangku teh ngadoa we buah dipaehan teh aing teh da loba bejana geuningannya di Arab mah loba jelema nu dipaehan nyanya tuh pembantu teh eta disiksa geuning rek diistrika ibi gitu ai guprak teh dina tempat tidur
bari curug manehna teh dikana sungutkeun mun cara urang mah jempe tong cekcok jempe ulah gane isyarat mere isyarat mun cara urang mah jangan ngagarabag jangan ngacorobok Jangan sampai motak. bisi kalenge berarti eta mah manehna baragada teh ngalaan gamis sanggeusna buligir eta buluna tina dada ka handap teh tamat aduh kitu-kitu ting masih bukit we adalah ongkoh gila aing teh tapi resep ya semua getek gini kan kodomang teh ka aing baju aing dirangsadan BH didudut rok diporosotkeun celana jero digunting gabrug teh aing wah digulang gaper Gusti aing diperkosa teh lain nanasiban nepi ka kitu tah lain mun urang matak naon jajaritan atuh dek jajaritan kumaha pan aing teh ditungkup heungeun tatulung atuh minta tolong ka saha emang na di Arab aing boga tatangga bari geus kumaha atuh mun jempe we da geunah ongkoh aing